baheula kan memang ngahaja meuli bini lauk keningan namun apal mana nu sok ditanggung nya nu make naon sebenarnya teh naon nya teh eta nu di aspalan ya pokona mah oh nu hideungna ngitungna teh gini hiji dua perbaikan jalan di saat mudik lebaran pasti aya tradisi kitu di Indonesia mah aya we teh rek lebaran ngomongan jalan di keduk teh geuning sisina macet tradisi itu teh padahal mah asupna tradisi oke rencana teh panjang gitu nya aya satahun tah heeh gitu cek aing mah nya sieun cenah iman nyunutna ge kudu make gantar teh geuningan make di kajauhan di bulan ku urut anuk geuningan salomkeun ka minyak tanah sut nya geus sila aya 5 menit geus loba hasilna teh sunut eta set wah kieu heng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping deui di Capruksuna Podcast. Anu dinten ayeuna disarengan ku oh gitu anu disarengan ku sim kuring nya eta anjes. Oke sim kuring anu namina tah follow. Tah eta pan sayang ke tulisanna di dinya. Oh like euy. Tulisanana live mah rugi. Itu di Kawan Jaya Kawan Jaya Wilujeng live. Alah. Wilujeng wengi ka Kawan Jaya anu nuju live di Instagram. Nya. Oke, karesan wengi ayeuna teh tos mendekati naon namina teh? Lebaran itu bus bau-bau ya. Itu tos masuk kana ieu nya malam lilikuran ya di mana masjid ge ya tos ngawitan kosong teh bade eusi deui ayeuna teh nya masjid caket yap haji bade tarawih bade tarawih teh itu tarawih itu sacan tarawih kan nyimpang heula ka tetangga mah kudu silaturahmi urang teh ya teh silaturahmi ya teh itu urang teh Pak Haji ieu kudu promokeun aduh balaca bro ge wilujeng wayah kieu wilujeng wengi nya da ieu urang masih kene dalam rangka sasi saumnya tah gitu tapi sa kedap deui oge teh bulan Ramadan teh tereh atosan balaca bro betul sekali urang teh tos mendekati masa-masa akhir berpuasa ayeuna teh 2 taping teh 2 tilu tanggal 2 tiluannya berarti aya samingonan deui atunya saum teh eta mun teu karaos ieu saum Pak Haji yeuh atuh benten ari anu tos terlatih mah nya mohon atuh ieu urang di mana deui ieu ulah biasa di Kopi Jaya di Kopi Jaya deui nya spesial pan salami bulan Ramadan mah urang naon mena teh nongkrongna lah waduh ieu disuguhan leuput leuput karek promote Kopi Jaya geus langsung datang ya. Ubar seubeuteng teh ieu. Kejo nya alah. Warnana ge sarua atuh kejo. Bener euy hanut keneh. Nah gitu nya. Janten salami Ramadan sapertos biasa urang di Allahu Akbar. Ieu ngomong teu beres-beres ya tadi. Datang leuput mah. Lain leuput eta nya. Pak Haji mah nya sakali protes teh picil nu kieu. Heeh. Tah nu kieu teh sate teh. Allahu Akbar. Mun, alah. Atuh nuhun. Ieu di mana nyimpenna atuh? Di dieu tah. Punten request meja hiji deui nu ageng. Tah kitu. Tah. Kitu panginten non mel teh tiasa ditinggal ku balaca pro oge. Panginten dina wengi ayeuna teh tapi jujur rame di dieu teh nya di Kopi Jaya teh. Aya nu beda ti saacana kok. Kumaha gitu? Biasana mah kan urang datang teh sabari nungguan adzan maghrib. Heeh. Pas tadi mah pinuh. Oh ya, karunya bisi urang gogorokan batu rek nungguan adzan gitu. Jadi urang teh geus beres teh. Aya lah menjelang-jelang rek. Ieu teh sakieu mah tarawih we ieu jiga Pak Haji bagian imam aya teh Pak Haji teh. Terus mulai kosongnya sakieu mah. Tadi mah rame pisan sampaikeun ka tarawih atuh numbuk beroge. Mohon teh eta dikeun ka rada rese bade pesen teh da. Aduh. Pinuh pisan orderanana. Ngomong-ngomong ya. Kala kagok urang huapnya bae.
rek lebaran ya, rek lebaran kan enak teh geus mulai arus mudik ya, geus mulai jalan mulai padat, mulai kerasa. Terus naon deui pengiriman paket mulai overload zaman ayeuna mah tah eta nya. Bola macet di pengkolan. Heeh. Ayeuna mah di tukang Shopee. Saya nyebutin Di si Jene mah. Di si Jene. Heeh, neng Shopee Kamari urang ngobrol jeung tukang paket nu sok ka imah. Abi teh ieu tos trip ka 3 eta teh urang balik tarawih jam 8-an. Sapoe eta. Sapoe geus 3 trip cenah. 3 balikan berarti. Ari ageung-ageung acan acisna mah. Nya maksudnya jadi leuwih ti biasana urang nangan tilu trip tapi da awal kuksa ka jam 8 masih kukulingan kene ka ketrok. Watirnya euy. Harunya dina acan anu jasa-jasa pengiriman kita teh digeruduk geuningan ku customerna gara-gara kepending lila. Atuh da meureunnan kumaha deui nya. Ari ngaranna keur musim kieu mah pasti kabeh jelema rata-rata ngarorder di waktu nu bersamaan, otomatis overload nya beureunan kudu sabar-sabar we wayahna. Jadi hese gitu nya. Lamun pesan nanti awal-awal puasa keneh mah meuli baju lebaran teh karek puasa karek sapoe can tamat-tamat acan geus meuli baju lebaran tah. Tah masih keneh bakal kosong. Terus ayeuna harga sembako di pasar mulai naik. Bener. Nanti bangsa cabe aing kamari meuli 5.000 teh ukur sabasiki euy 5 siki 1.000 kitu hiji. Tomat karena itu mulai mahal ieu teh. Soalnya biasa mayunan marema mun ceuk bangsa. Pugu bangsa ada dagingan mah nya. Ongkos naik kendaraan umum geus mulai naik ayeuna hamin 7 berarti seminggu. Naon ngaranna teh arep maklum tapi urang mah teu setujuna teh aya geuningan model-model aya jika kendaraan kalemur mau naikkeun teh teu euleum teu nurutkeun ka pamarentah geuningan aya nepi ka 3 kali lipat anu biasana 20.000 misalna anu bisana 80.000 jadi 150.000 atau 200.000 berarti naiknya sabaraha kali lipat tapi kan menaikkan tarif angkutan nukar itu teh sebenarnya makan aya undang-undangna diatur pemerintah gitu. Biasa nama mun di urang mah biasa nama marema kieu teh 2 kali lipat biasa nama normal nama tameureunnan ka para penumpang oge mah sebenarnya naon ngaranna teh anu menggunakan jasa angkutan umum meureunnan kudu ngamaklum oge da ngaranna oge tahun kali lah da disebutkeun tahun kali teh da mun Idul Adha mah kan tara gitu Idul Fitri hungkul nu biasa nama si ongkos oge jadi 2 kali lipat jadi para rinu jadi marpetnya wayahna da masana siga gitu meureunnan. Tapi ka bapak supir oge nya lamun naikkeun teh nganggo ieu we nurutkeun kana aturan mun misalna naikna 2 kali lipat ulah jadi 5 kali lipat. Ulah ari 3 kali 5 kali da karunya atuh rek marudik da mudik teh make ongkos make duit di ditu meakeun duit balik kudu make duit deui. Loba nu boga kendaraan pribadi gitu nya terutama motor tapi da anger aya oge nu leuwih resep kana kendaraan mobil kareta mah kan lamun anu luar Jawaan masih jadi favorit ayeuna teh nya malah tiketna ge geus di H plus hiji lebaran tahun kamari geus dijual ke lebaran tahun ayeuna Pak Haji mah apal kieu na atuh satahun pesta geus satahun ka tukang mudik teh kitu terus naon deui harga-harga tadi buku harga bangsa daging hayam udah keur opor meureun nya daun kalapa opor eta teh lamun opat urang lamun genep orang osik teh lamun 7 urang osepen nya gitu loba pokona mah nu geus anu robah lain urang mah bingung itu nya kudu ngomong nya hayang ngopi teh udah ieu teh boga aturan di mah nya merena teh geura nyuguhanna teh sangu kana podcast kabayang mah Deddy Corbuzier saacan ger atuh geuningan kana nasi padang heula. Ai keur ngomong jabat yang mikna kieu teh bisa diculagekeun heula ka dieu. Ai mah teu boga pipikiran we ieu mah. Bakal ge aing nguap teh noto ge dieu. Ka dieu tah. Ka dieu kitu meureunnan. Tapi dan lain masalahna teh rek urang teh rek berusaha mengacukan ieu tapi kabitaeun teh alikeun atuh. Udah sebagai brand ambassador Kopi Jaya heula atuh kagok ieu mah nya. Tah ieu aya nu namina ieu teh Tongheng. Tongsengnya Hongseng. Da ieu nu hongseng teh. Teu percaya cenah tongseng ge paling dagingna laleutik ari sia tingali ieu. Aji kalem atuh bos. Astagfirullahaladzim bulan puasa ieu teh. Pake emosian. Da geus batal bieu tuh. Tuh tingali dagingna. Tuh. Terus ieu tah satena. Sate Marangi ieu teh. Oh, ieu mah juarana di dieu. Nah, naon namanya teh? Signature-na. Kejona mah tetep segede kieu sih. Ku dikomplain ieu sangguna leutik teuing tara warga aing mah. Si chef nanya nah. Oh, itu anjir chefna tuh. Urang geusan heula podcast mah tubugan heula.
Kurang rek didaftarkeun kana ieu cik aing master chef pameh gelut jeung Chef Juna. Tapi dipikir-pikir atuh mantes teh alikeun. Ari ieu kan alus tampilanna teh segede kieu. Sok bayangkeun maneh saboboko dibungkus muncuguk ge meureunan di deui hiji. Tapi ngomong-ngomong eta siga ieu teh kan sebenarnya mah tradisional koknya siga sangu dibungkus ku daun cau, lamun baheula mah lamun kurban daging dibungkusna teh ku daun jati. Tah, tapi kalah murah bae lah. Bae lah, da tarada tisu. Ieu teh pendek tarawih tarada ribet ieu teh dina ieu teh. Mana teu mawa karpet masjid sekalian. Di saredageun. Aya nu leungit sebenarnya mah tina budaya-budaya urang di Lemur nu ayeuna nu kaalaman ku urang baheula terus ayeuna teh geus leungit dina mayunan lebaran kieu teh aya contona nganter-nganter rantang. Oh, heueuh. Urang keur leutik mah teh ku kolot nepi ka capena muter ku rantang. Mana ngalamanna ku rantang teh ku pipiti? Ai mah ku pipiti baheula. Pipiti ngalaman. Pipiti aya ngan. Ayeuna mah tinggal alikeun dipasangkeun. Di mana karep pipiti teh anjir? Sisi piti. Sisi piti eta mah. Oh, lain beda. Heeh, ayeuna mah geus jarang gitu, tapi di sebagian daerah masih aya juga di Tasik, Sisi cenah masih aya nu gitu. Naon budaya paanter-anter rantang antar tetangga teh. Nepi ka lieur geuningan. Nanti urang anterkeun ka ditu. Nu ditu dianterkeun engke teh bakat tinggal geus soream teh. Nu ieu we cenah kirimkeun deui ka ditu. Naon ieu? Ya si Abom atuh naon teleponan. Om kala anjing keur ieu keur podcast teh. Da sok lalajo di Sate Panur dan Kopi Jaya atuh. Di situ percaya banyak. Itu percaya mah. Muter geuningan dikuring-kuring anu hoream dikuring. Ayeuna teh nuti urang teh nepi deui ka urang. Beda rantang unggul. Heeh, kalau jalan bola gitu. Dibuka gitu. Asa wauh cenah ieu mah eusina teh. Heuh da. Saya ingat urang. Sekarang diparin-parin. Saya ingat urang rek geus rame lebaran teh ti H-8 H-10. Heeh. Geus rame geus ngabudahkeun mun di Lemur ngabudahkeun. Wah, anjir eta teh asli euy. Si anak jakek na teh nya. Oh, anak jakek sia teh. Jair. Jair. Bang Jair na teh. Heeh, digoreng-goreng teh keur diantar-antar ka tetangga keur silih asaan gitu jadi kabagian. Nya, urang ge lah. Ayeuna teh geus urang boga keneh balong di tukang di Lemur itu tapi geus teu dipelakan ieu euy. Cuk di tukang. Naon sih teh? Balong. Lain di tukang di dieu, tukang imah urang di Lemur. Nur baheula. Ditu. Oh. Baheula mah di pelakan naon mana? Pasti weh. Di ieu non teh dibedahkeun gitu kan bari nu nyair teh lain keluarga hungkul saha we nu daek. Saha we nu kadinya. Jang. Kadieu. Hayang lauk. Aki sebling we eta gini. Ya ieu kepada karepe. Padahal orang ngabagi eta teh. Terakhir sok ngaralah sorangan ya keur ngabagi mah urang nu nyari. Tapi bener kan barudak teh geuningan sok caricing dina tamakang balon ge geuningan sok cara arancup sok narewak gitu kan. Kala cenah urang hanyatkeun heula anakna cenah urang sairan heula bisi mabok cenah. Heeh bener. Padahal mah di rame ge henteu. Punya bulan puasa maboknya. Heeh, menyalauk mabok deui. Kieu aya benerna gelas. Bakal kitu anta laukna teh. Produkna teh calinutrung kieu pas dititah we ngojay kokodok atawa naon geuningan ditewakan gitu ku leungeun ya merosotkeun calana. Wah raweuy. Nya anya tapi bener euy. Bener. Kelipet teh geuning. Aya belut mah katewak. Ngan ayeuna mah di Lemur urang oge di balong urang gitu ayeuna geus teu berfokus di si balong teh hanya jadi tempat penampungan cai lah sia gitu. Teu dijadikeun tempat melak lauk gitu maksudna teh teu difokuskeun ka dinya baheula kan memang ngahaja meuli bini lauk geuningan namun apal maneh nu sok ditanggung nya nu make naon sebenarnya teh naon nya teh eta nu di aspalan we pokona mah nu hideungna ngitungna teh gini hiji dua itu kan lo gitu kursus gitu bahan gitu nya. Jika 10 kurang hiji sakediganya gitu. 10 kurang hiji 10 kurang hiji 10 kurang hiji. Lauk mas unggulnya 11 heeh. Jika sok urang sok leukeun nuturkeun gitu kan. Nya gitu eta teh jeung sok nepi ka kasarean. Ari meuli kan sakali 100 nya. Oh bener. Kadang nu ngitung nepi ka kasarean. Ayeuna mah geus eueuh nya. Sama sekali teu pernah melihat urang. Jeung eta jenisna berarti menghitung sarua gitu di mana-mana meureun nya. Teuing tah sigana mah aya tempat kursusna model tukang bacang kumaha gitu sorana sarua badacang mana gitu tuh sukan sarua jeung bacang nu kitu sarua jeung tukang ieu nya rujak bebak deui kumaha tanggungan sarua warnana teh kitu hejo beureum nu
panting ababak oge sarua bentukna teh kitu. Anu dilocok-locok. Oh, di kana kitu nama ngan hindari atuh bahasa gitu teh. Di onan-onan. Dimain hakim sendiri dimain hakim sendiri aja. Eta kan bener-bener kan nukar itu mah jadi ciri khasna gitu kan. Terus oge naon deui nya euy aya nama model nu di lembur man berenur rada kurang teh lodong. Biasa nama teh eta biasa mah lamun maju ka deukeut ka lebaran teh perang lodong jeung tetangga. Aya nama jadi lalu empatna teh kana spiritus. Aya nama naon euy? Spiritus anu dikocok-kocok padahal anu digiduk. Eta teh padahal cedar leuwih bahaya cenah eta teh mending keneh lodong. Nya gitu. Nah, soalna ari spiritus mah kan disemprot-semprot aya zat menguapannya. Tah jadi uap eta teh jadi sapertikeun gas LPG lah. Bisa tersurip meureun. Lamun ka sunu teh bisa kanu kieu teh tipis gitu bisa ngarerap ari si naon si lodong makan tadi itu langsung cicingna gebos. Jeung gasna teh jiga gas metan siga LPG gitu. Eta mah emang gitulah. Oh benar. Haji Gabi dah hadis na teh minal lodongi al sunnati abladugi. Saya tong membawa hadis anjir bisa di bisa disanusi gitu. Anya dan can tamat bieu ge HR teman-teman. Hanya rudet ya Pak HR eta mah. Terus oge naon nya euy lamun tradisi-tradisi lebaran anu geus eueuh teh baheula baheula mah urang mah zaman urangnya zaman urang mah lamun malam lebaran pasti ngencakeun domba batur teh. Lah sama eta kelakuan maneh teh mah. Ngahurungkeun ieu geuningan patromak. Ulah heueuh. Da baheula mah kan jam urang ngalaman lebaran anu can aya listrik kalmur kan. Jadi ari sapopoe mah kan make naon teh make damar, penerangan teh cempor di luar make obor tah. Malam lebaran mah khusus. Ya urang can kena kejo. Rekor balik daerah tuh. Si malah kode anjing. Maralongkeun atuh itu. Mau mungkin si mes jong ariungan dia jeung operator atuh teh. Itu geus boga sih itu geus sangu. Besok anda wadeungeuna itu mah. Bae bere pisang we kaditukeun. Kumaha kuah we make kopi jai krimi itu tah sanguna. Baheula mah jadi ngahurungkeun naon ngaranna teh? Patromak teh khusus we mun malam lebaran hungkul. Heeh. Atuh pas takbiran teh baru teh ngariung da beungeut di galala daya teh geuning. Juga belok. Bener kan? Ayeuna mah geus zaman modern teh ya, geus listrik di mana-mana. Jadi geus aya keneh nu jualan eta naon ngaranna teh? Kaos patromak. Aya di online aya keneh. Aya keneh. Aya keneh make ketang model pelaut banyak marake keneh patromaknya. Terus urang ka zamanan keneh kan aya listriknya tadi. Si toa bengek teh nya anu keur takbiran diurungkeun teh ku batu baterai. Toa bengek kenaon? Speaker toa. Heeh. Nah, saya toa bengek itu. Ada suarana gitu geuningan. Tahu bolat itu. Robana, ya robana gitu nya. Aing we. Diurungkeun teh keur takbiran teh ku batu baterai. Nyen bisa gitu. Nyen kotak tina kai. Oh. Sambung-sambung 16. Batu baterena. Kade-kade aya aki. Aki napa ganti geus pro. Ganti ku uwa. Uwa. Incu lain uwa. Pan da sok googling aya merek aki aya merek incoe teh geuningan. Aki tapi merekna incu. Teuing urang ge kumaha. Bahaya dan penting mah dulur eta masih kada saturunan. Nya mun aya sakitu mah. No. Naon deui nya euy baheula mah nya. Tapi aya perbedaan nu signifikan mah ngadulag. Ieu mah heeh. Heeh bener asli. Eta perbedaan signifikan. Aing bisa maca pikiran maneh. Mane nu podcast sorangan atuh geus kabaca. Aing geus kabaca cenah teh ngomong. Urang teh janji beletuk we teh ngadulag jol. Heeh cenah. Nah bener. Bah ayeuna mah eueuh nu ngadulag teh dalam urang teh. Baheula mah pasti aya wae. Baheula mah pasti aya. Halus mendugo ge. Heeh, halus-halus. Malahan mah barudak teh jadi malam takbiran teh sumanget ka masjid teh sabab hayang nyobaan ngadulag sakali sewang baheula mah dag duk tak aing tambahan aing ngokolan teu kabagian kokot bagian dulag kaleng takolan urang baheula teu pagawean kokol teu kabagian dulag aya ieu tanu kieu masjid takolan ku urang mah eta pagar masjid geuning apa anu cararang nu beusi gitu terling gitu naon we pokona ngadulag teh tah ayeuna mah ieu mah lain-lain ngomongkeun gorengnya
ngan baheula mimitina ya di lemur urang. Aya pengurangan tradisi di. Ta eta teh mimiti eueuhna teh di lemur urang teh nyaeta aya larangan ti ustad. Hah? Astagfirullah. Apaan larangan mah? Ieu lemesna. Siapa aing mah nama-nama pagawean bae aing sok Korea mah teh nyensoran nu gitu teh. Lain teh larangan naon perbodan Men. Hah? Men. Halah siapa begitu jauh anjir. Perbodan. Palang merah. Ulah pokoknya diulah. Oh. Disebutna pamali. Diharamkeun mun teu salah nya bisi ampura bisi salah. Tapi ku ustad urang baheula pernah dihaji nu kitu mah debatna. Jadi diulahkeun eta teh. Kudu jeung ngaji debatna eta mah. Siapa bakal make drum ngadulang lagi haji sesat siapa. Lain ku drama ieu geus make midi aing mah. Teuing gara-gara teh naon pokona mah tidinya eueuh we tradisi ngadulag teh. Oh jadi ayeuna mah malam takbiran we hungkul baheula mah kan di barengan ku suara bedug, suara dulag gitu kan. Urang pernah balik tahun sabaraha bedug teh eueuh bolong. Nah teh ieu teu ngadulag. Dulagna bolong tapi menang aya suara dulag, menang aing karaoke ieu we takbiran. Jadi aya kan dulag anu tina YouTube geuning nu dulag hungkul. Solokeun urang takbiran jadi karaoke takbiran urang teh. Anjis. Bisa kitu nya karaoke takbiran teu kapikiran ku aing. Dulag jadi dina speaker mah aya tuluk. Pas rek nyanyi teh pas rek takbiran teh. Takbiran. Pas rek takbiran teh dilang eta langsung gitu. Nungguan titik-titik na teh leungit lagi hiji-hiji tak rek Allahu Akbar bisi teh sesuai ketukan. Soalnya urang rada pabelieu teh dina anu Allahu Akbar kabira walhamdulillah tadi dinya sedekah wadah cenah gituan. Siji sedekah wadah. Teu apaleun. Aya teh anu gituan. Siapa dimodif meureun takbiran aya sedekah wadah. Aya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wajah wahdah. La ilaha. Teu apal. Walillahilham cenah teh. Mah sedekah wadah euy. Aya tah bait kaduana teh eta. Oh bait kadua. Rap ting interlude eta teh interlude ting rap ting naon aya tah we. Anjir mun takbiran dia rapkeun bawa temas keluarga alur bos. Ulah. Naon deui di mana sok? Ya urang adu mekanik we ya mah. Berarti sararua di mana jeung di urang mah. Teuing rek adu mekanik kumaha di sararua we teh. Teuing urang dia mah caluluk we ke eueuh berarti. Eueuh. Berarti tara lebaran urang dia mah. Puasana saumur-umur. Naon deui euy mun malam lebaran teh. Tapi baheula mah deui. Barudak teh kan ti mulai asup bulan puasa nempikeun ka puncakna teh lebaran teh marayan petasan. Nya. Ayeuna mah kan mulai aya pelarangannya ayeuna mah petasan leuwih bahaya sebenarnya karena disunutna leungeun. Atuh mah nya disunutna huntu bos. Maksudnya cara kelan gitu. Tapi urang ingat baheula euy. Di urang karena biasana mah nu kamari ge poho. Nyieun sok de kieu geuningan petasan anu nyieun sorangan teh geuningan. Nyieun? Heueuh nyieun. Tina naon? Teu apal atuh ngan pemuda di lemur aya nu nyieun ngaranna teh Mang Haridang poho deui euy. Tuna saya teh tuna jadi teu beda jauh bahasa teh make jas teh geuningan bahasa make jas asli nyieun sorangan segede kieu si sumbuna ge bakat ku sieun kan terehnya nu kitu mah dipanyangkeun ge bener-bener panjang pisan gitu kan dipasang ke teh aya baheula teh aya bangunan perumahan guru teh geuningan di guru SD kan sok aya perumahanana tapi perumahan nu terbengkalai teh rumah dinas di rumah dinas gitu kan tapi nu terbengkalai lah lila nyu teh di dinya di tuna si pepetasan teh diseungutkeun kabeh mabur teh potong dan ngagelegerna nauzubillah siga bom Hiroshima Nagasaki anjir kalaman eta si tembokna sompag anjir teu beda jauh jeung cerita urang pernah nyeun karbit kan di urang mana lodong ku awi biasa nyeun tina drum karbitna teh si lodongna teh drum gede di bolongan tuh make wadah urut sanek teh geuning ngeumanna teh di jero teh keur cairna teh sikar kabitna kabritna wadadang nu nyeun teh inget urang wadadang anjir nyanyi dong wadadang memang nyunut teh toleh nyanyi saya terus wadadang sok eta mah setengah kilo mah karbit teh sok kana wadah sanek kan empos itunya ngaburus-burus kan karbitna jadi haseupna nu nyantok teh sieun cenah iman nyunutna ge kudu make
Gantar teh geuningan nu make kajauhan. Di bulan ku urut anuk geuningan. Salomkeun ka minyak tanah. Sut, nya geus sila aya 5 menit. Geus loba hasilna teh. Sunut eta set wah kieu. Heng. Tarik keneh nu dina awi ngabeledag. Gitu bisa cara teh. Heng. Anas aing geus kieu. Anas bisa kabehnya. Gede teuing meureunna. Barang hasupna ge kudu sakumaha kudu meureun 2 kilo kudu ngalun atuh. Heeh. Eta ku hengna aing mah kilo meureun di jero teh kitu nyantokna teh. Masih mending daing atau make lodong make col dem suara teh geuning make awi mah. Make awi mah tarik make awi make bagedor teh anu cek urang teh make tangkal kalapat. Asa mun dijajarkeun. Diurungkeun teh berurutan. Dem 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 dem. Salah lagu Sedul Sumang Mas. Sedul Sumang. Yo naon teh Bondan jeung Winarto. Salah. Naon deui nya euy ayeuna nu geus mulai leungit kitu takbir ke nya THR Ormas tarik teuing bisi itu Ormas we. Oh. Bisi tukangan urang ya Ormas. Nya tidak boleh THR sarua jeung budak anu naon THR Ormas teh ngajukeun eta mah lain budaya atuh eta mah budayut eta mah jadinya teh. Tapi nyimpang lah ya gara-gara ngomongkeun Pak Dedi bieu. Mana mah gede milik budak santekanya. Ai kitu kan ayeuna mah dilarang indungna kudu nungguan di TK. Terus aya paguyuban ibu-ibu TK teh aing mah kamari tahun kamari ke alaman nu leutik mah moal. Nyeun kaos. Kerudung kudu sarua. Tapi kan beunang orderan aku maneh. Sia teh meunang orderan anak. Eta justru eta teh order nyeun sorangan teh hemat karena lamun kan mah gede teuing batin guruna. Aing nyeun sorangan ka Mang Jujun. Kali cik siapa? Pake leuwih mahal. Teu kira-kira eta hanun ka urang. Bayangkeun atuh. Da can asup ka dieu. Mending order makanan we. Can asup ka dieu. Lamun asup ka dieu mah wah murah mah. Kal murah teh. Nya diternama konveksi teh geuningan. Heeh kitu. Ai kamari euy Mang Jujun da aya ka dieu sia euy. Lain keula masa kamari ka dieu Mang Jujun. Ai sugan teh anjir hotib aing mah. Sia jadi kan hotib. Ka dieu anjir. Rewaya terus gua. Ya lagi. No, ari hotib kudu jabrik sih teh. Lain maksudnya. Hotib di mana-mana kan mimpin jumaahan ari sih jadi. Lain hotib. Naon euy ngaranna teh euy. Ai sugan teh jual ka dieu teh make kopiah, make infan ka dieu. Bawa ka dieu. Yo ka dieu. Buk. Pantesna teh minimal guru angling dharma lah aing mah yakin. Itu si kalagondang. Terus cuma teh perkara baju teh. Gitu. Perkara budak TK teh. Maneh mah bakal merdeka we geus bos lah hade bukan mah. Geus moal aya wisuda terus moal aya budak naik onta. Terus ada nonton ngaran teh. Budak moal tita pindah kiblatna jadi ka Pasirwangi. Aing kok trewas atuh rek init gawe anjir nah aya Ka'bah di Pasirwangi engke salat malik ka Pasirwangi. Eme teh keur manasik. Budak leutik keur kurilingan idinya latihan. Gitu lah aman pokona. Terus balik deui ka anu tadi. Terus anu mun di lemur mah anu ngaranna takbir keliling teh leumpangan. Kan di kota mah naik truk. Ayeuna mah naik mobilnya ayeuna. Naik mobil. Jadi si dolagna teh dina mobil. Bal mah kan didorong ku non gerobak mun teu ditanggung malah digotong. Digotong. Terus ka tiap imah baheula mah. Di urang mah. Jadi nguriling ka tiap imah teh kitu takbiran nguriling ka tiap imah terus si nu boga imah teh mere dahareun. Cemilan model bongko kejo. Geus kana kejo deui we. Si loba kode euy loba kana kejo aing mah anjir. Curiga lapan we. Dahar ayeuna atuh pisang goreng. Jadi bere jahe krimi, jahe krimi rot cuman eta gitu langsung teh kitu aing mah swareg teh. Nguriling teh kitu.
ngureling dibere dahareun terus si dahareun eta teh kita dikumpulkeun. Kan eta tiap masjid terus dibawa ka masjid dibikeun lah kan talakbiran di masjid nu nepi ka subuh. Nya pasti sok aya ti imah-imah teh anu ngabagikeun eta nya keur anu talakbiran di masjid bener. Gitu. Oh bener. Paling lamun ayeuna mah lamun di jalan mah sanurek mere meureun eta mah meriah kan meramekan. Di jalan sorangannya ayeuna mah urang beberapa tahun terakhir ningali urang ayeuna model liputan anu arus mudik nu karitu. Ayeuna mah geus sapinuh zaman baheula. Nya. Karena baheula mah kan orang-orang mudik teh rata-rata karena mobilnya. Ayeuna mah kan lobana teh lebih dominan teh karena motor. Ayeuna mah. Jadi di jalan teh rata-rata karosong kadang-kadang sok karunya oge sih ka para pelaku angkutan umum nu gitu kan model elap-elap nu kalemur jadi meni gandeng Gusti eta motor astagfirullahaladzim. Oh kadieu mah aya Pak. Teraeng. Cegat kitu ku aing dareup. Oh nya tuh. Di podcast saha? Kulo minta dahareun keur takbir gitu. Heeh tah naon ngaranna teh? Ayeuna mah urang ningali tahun-tahun terakhir ka dieu mah lolobana teh pemudik teh kana motor. Ya. Jadi di jalan oge geus teu kemacetan teh teu siga baheula lah anu bener-bener geuningan diisuk tepikeun ka ceder. Panggih isuk deui teh. Allah si kemacetan teh anu susah diurai teh geuningan. Tapi lamun aya oge macet model di tol di naon gitu nya. Eta teh aya keur perbaikan jalan. Eta anu salahna teh perbaikan jalan di saat mudik lebaran. Pasti aya tradisi kitu di Indonesia mah. Aya we eta teh. Rek lebaran ngomean jalan di keduk teh geuning sisina. Macet anjing. Tradisi eta teh. Padahal asupna tradisi oge. Rencana teh panjang gitu nya aya satahun tah. Heeh. Gitu. Cek aing mah. Ente beres lebaran teh omean keur tahun hareup. Ting sing kaburu ruksak. Ting sieun teu katingali kuno. Soal henteu lain kurang naon. Soalna si hasil menerkeun jalan teh tara bertahan lama biasana mah. Nya. Da ukur ditamalan atuh. Heeh, maklum lah atuh. Mun tina budget 40 miliar paling nu diterapkeunna 25 lah. 25.000. Alah, tapi orang ngomongkeun mudik euy, urang jadi ingat sabaraha tahun ka tukang berarti nya zaman-zaman pasti mudik dina luhur elep. Numpakna. Oh, ari eta mah. Heeh, lamun keur zaman-zaman normal mah geunya aya nama geus rada gelo jadi di jero teh sieun. Dasup gogog. Tapi baheula mah bener euy, hobi orang naik di luhur karena lebih free gitu. Asa naik roller coaster. Baheula mah kan lamun musim-musim lebaran mah kan di terminal bikin kalemur teh aman naik dina luhur elep teh. Lamun poe biasa mah kan dicarekan ku polisi, dicegat teu. Keur kitu mah kan teu naon polisi oge da memaklumi gitu kan. Di luhur kan ngeunah, mun bisa bari ngarokok, angin gegelebugan, jabat tara mabok di luhur mah. Di jero mah kan mepet geuningannya. Terus luak liuk rada kaangse belah dia sengit rambutan cokel agunan. Teka ciri ya barang dahar di luhur teh. Bari sare kagun. Komo lamun paling ngeunah lamun aya nu ieu geuning pulang meuli kasur di kota. Terus dituna teh kan kudu di luhur geuning ngadahureun. Wah di sarean we. Mun teu urang mah dina sabangsaning beas, segon, lain segon non gemuk, pupuk geuning anu kari itu kan hariput di luhur teh wah betaheun gitu. Diuk teh tah urang mah inget zaman-zaman Covid euy. Bahasa lebaran zaman Covid kan urang ieu kudu ngajaga ya meh teu kental. Oh bener. Oh terus. Kumaha mun bari dahar wae itu. Urang bae bari dahar itu tapi hare seueureun euy. Sok terus maneh. Kieu atuh mikrofon nabikeun ka produser. Produser cenah ngomong urang udah dahar di dieu. Lip sync. Kumaha. Tah. Urang kan kungsi teu balik 3 kali lebaran. Kemana-mana juga Bang Toyib. Kusabab tah aing pernah jadi deril Bang Toyib balik 3 tahun. Kusabab nu ka hiji teh gara-gara naon euy. Pokokna mah anu 2 tahun mah Gunung Raung teh. Gunung Raung nu kadua mah. Poho deui urang. Gunung Raung meletus maneh ti balik teh jadi balik pesawatna teh bisa. Teu eta mah kungsi balik apa asli urang urang nah tepangi jeung urang. Oh, urang teh gara-gara tepangi teh hari teh urang dicukur. Ingat teh mana janjian di mana geuningan. Kana cik teh urang dicukur, der teh hujan geus dicukur tepangi tah taun eta. Meni gandeng nih budak teh barangor. Ngomong jam meja.
Oh, teh si Tah maneh hayang apa? Tah anu lamun hujan guludug di luhur teh kitu di luhur teh anu gugusur meja guludugan jaman baheula lamun aya kilat teh bucak oh dipoto cenah di langit dipoto ngagara raya anjir. Ari kalakuan keur leutik kayak gitu. Tah urang kungsi eta 3 kali teu balik lebaran ku sabab ya Covid lah gitunya anu 2 tahun sama pode nu 1 kali nama. Terus urang ningali di kusabab teh heula teh urang teh cicing teh di Bali di mana mayoritasna orang Hindu gitu kan. Urang mikir, urang harita teh cicing teh di Gianyar. Jadi masjid teh kan karena di Bali mayoritasna Hindu teh ya, jadi masjid oke jarang gitu. Nah, jadi masjid di Gianyar kan otomatis orang tamplok kabeh ka masjid nu di Gianyar nya masjid agungna Gianyar. Urang mikir wah cekeng teh teh heula teh bakal pantesna gitu nya. Saeutik meureunan ceng teh batur lebaran di Jabar di Lemur batur nya aripek teh anjir bae tamplok sigana mah hampir sarajeng nu manasik haji we eta mah euy pas harita urang kabeh urang muslim di Bali kadinya meureunna orang Jawa teh kan teu baralik tadi nama sarua sapikiran jeung maneh da mulai batur si ngoreng teh woi nah tengah ngokopeah teh iya ambil pada tarawehan di Cigatelas kenapa? Tah non ngaranna teh si pengamananana. Urang nu salut teh anu ngamankeun proses salat Id teh nyaeta pecalang-pecalang. Polisi adatna Bali. Jadi nu ngamankeun eta teh orang Hindu gitu pecalang anu eta teh. Eta toleransinya urang waduh haritanya. Beda eta bedana Bali jeung Garut teh. Di Bali mah aya polisi adat. Jadi mah ormas. Terus aya dina polisi ngadat. Astagfirullah. Jadi teh kadengeun urang. Da dulur saya tanya. Dipake deui aja, dipake deui geus eta. Cek urang ge. Bedana Bali jeung Garut teh. Mah kalah diulang di. Di Bali mah aya pecalang. Naon pecalang teh polisi adat cenah tah di Garut aya ormas. Naon? Nah sih teh diulang we kadengeun gitu. Jadi orang ngerasa harita, orang ngerasa Allah geningan ieu nu disebut toleransi gitu kan. Terus ieu nu disebut keluarga berencana muslim. Ya. Keluarga muslim. Maksudnya di mana orang-orang muslim di Bali harita nu teu marudi gitu kan. Orang Jawa mah, orang Lombok mah, orang jadi bersatu didinya. Jadi asa panggijeng dulur didinya. Kabeh olah ceng teh saloba kieu. Anu apa? Kupat. Urang tepikeun ka si salat Id teh di jalan raya. Awewe mah anu awewe mah ayana teh di harita teh sabab masjidna teh seberangna teh ieu naon teh paranti tentara teh naon kodim. Jin anjir korim. Bingung ya ngobrol aing. Kodim begitulah gedinya. Parsel. Koramil tah. Den Ramil. Jadi di lapangan Koramil para ibu-ibu awewe mah Indomie cenah. Kemana we aing. Bahkan puasa mah. Karena ge puasa di akhir. Terus tah ayeuna urang ayeuna urang geus cicing deui di Garut gitu ya. Teuing tah karena kama tahun kamari kungsi ngalaman lebaran teh di Lemur. Gitu tapi asak lain kunana nya mungkin karena orang Lemur mah saeutikannya orang Lemur mah terus masjid oge boga masing-masing. Biasana mah kan kampung kita boga masjid nanti bisa babaraha hiji gitu kan. Jadi si salat Id teh teu pati bersatu. Tepati rame siga baheula urang di Bali gitu jadi asa kurang jadi asa betahun kene basa di Bali gitu suasana Idul Fitri teh itu si ningali jelema-jelema anu bener-bener wah pas beres salat Id eta ku ngaleutna gitu jelema dibanding jeung di Lemur saeutikan gitu jadi suasana teh asa kurang. Tah eta teh perasaan eta teh nu kurang dirasakeun siga baheula zaman-zaman urang keur leutik mah memang salat Id karena kan di desa salat Id teh. Jadi kampung-kampung ti mana teh kadinya tamplok kalapang desa biasana mah. Jadi bener-bener wah
pinuh ngalaut gitunya si jelema anu salat Id teh ayeuna mah kan nu teu wawuh ge sura-suri teh bari salaman ieu nya kunyam salaman pake ari geus dari saha cenah eta teh nya budak Nabi anu cenah sugan teh wawuh we teh tadi sura-suri ka ingin ngajak salaman teh tah ayeuna mah urang nyalita di lembur ge sakampung we gitu jadi nate karena kan tiap kampung ayeuna mah jadi tiap kampung teu sadesa salat Id teh ayeuna tiap kampung jadi ya teh asa kurang semarak gitu euy jadi loba anu geus barubahnya loba anu terus berubah lamun naonnya secara emang dari ti tahun ka tahun teh gitunya mau ngabayangkan orang teh saprak ingat nepi ka ayeuna jadi puasa teh ti tahun ka tahun teh model puasa model 17 Agustusan aya nu beuki kurang momenna teh karasa puasana teh dibandingkeun yang baheula mokot asa rek puasa kemeriahanana meureunnya asa kumaha gitunya kabungahanana excitedna Allah excitedna suasana kolot baheula mah kumaha ngabangun bulan Ramadan teh sangkan rame teh lain rangka karasa Ramadan teh gitu jeung pang-pangna mah meureun nya hiji hal oge anu ngaruh teh nyaeta model baheula mah urang keur leutik mah kan nini aya keneh otomatis nah nini urang kan budakna teh aya 8 budakna teh kabeh nyararaba jadi di lemur ukur inung urang di lemur teh baheula teh sesana nyaraba jadi lebaran teh otomatis lembur teh balik kabeh umrah dalapanan wah umrah geus anak pamajikan teh ayeuna mah kan mesti lu sawal weh teu ieu deui nini geus mah kan balik ka lembur teh kadang-kadang gantian gitu jadi si dulur anu abe nu balik teh anu CD-na teu balik siga gitu kan jadi kurang semarak nanti jadi berkurang gitu ayeuna mah kadang-kadang kan ku kasibukan zaman ayeuna namanya jadi nate urang sorangan ngerasa model balik teh ka batas ku waktu urang teh teu bisa di lembur teh 2 minggu misalkan di ditu teu bisa jadi ukur 4 poe misalkan kudu geus balik deui da ku sabab gawe kan kabeh oge kan kitu rata-rata jadi semarakna teh baheula mah kan bisa minggueun ka lebaran teh geus rame di imah teh ayeuna mah paling 2 poe geuningan kadang-kadang sapoeeun lebaran karek dulur-dulur teh balik 2 poe 3 poe geus areuweuh deui kitu geus naringgalkeun lembur deui eta meureunnan ujung kan baheula mah lamun misalna boga dulur jauh terus budakna sakola teh bulan Ramadan teh libur ayeuna mah kan barudak sakola teh libur teh geus mepet-mepet ka lebaran oge mending saminggu 2 minggu paling lilana teh zaman-zaman paskil jam paskil mah eta dibere buku Ramadan geuningan kudu nanda tangan ka ieu nya ka ustad aing masuk di paling ustad ieu mah kieu tanda tanganna tahun kamari sarwa dengan khotbah Jumat mah dibaca tina khotbahna disalin deui ditulis teh didengekeun harita da sok apal nu nana teh dipangimaran tadi teh ieu judulna aya teksna langsung aya sumberna bener kabarina ge piraku Jumatan bari nulis atuh euy nya da batal atuh aing geus beres poho nya euy naon tadi teh nya can kasarean mah can heureuy mah ahli Jumat rahimakumullah eta angsitus maunya nah kitu meureunnan dalam ngomongkeun lebaran mau ngabanding-banding tradisi baheula jeung ayeuna emang beda jauhnya. Atuh. Ku kebersamaanana. Ayeuna mah puasa teh asa puasa we cukup nahan dari segala godaan setan yang terkutuk dan lapar dan babaturan. Dan babaturan yang terhormat. Alah. Ya, gitu. Ngomong-ngomong, oke, kanggo bala capru kawan Jaya anu saatos lebaran anu hoyong ngempel salang keluargana terus oge bingung ya milarian tempat anu kanggo ruang riung sakeluarga gitu kan anu seueuran anu tiasa duikeun ka puluhan urang kanggo ngayakeun acara silaturahmi keluarga besar daripada ngariung di pasar kan tenan di pengkolan mah hareureunnya mending di dieu di Kopi Jaya mending di Sate Panur sareng Kopi Jaya enakeun aya taman terus di tenaan terus ulah spotna mah tadi teh aya naon Pak aya diskon naon tadi teh nuju aya promo soto ayam di diskon bayangkeun soto ayam ayeuna teh nuju kamari rice ball harga coret teh ayeuna janten sabaraha soto ayam teh Pak
Janten 35.000 tina 178.000 teh. Heeh. Tidak sabaraha. Oh, paket berlima. Oh, paket berlima teh. Lepat punten. Heeh. Abi kirang briefing. Lain ambasador ngomong teh kieu sesat anjir. Heeh. Tah kitu. Pokoknya mah soto ayam tamun abi mah nya paling favorit lamun makan berdua eta alah soto ayam lamun samangkok kunyalira eta waregna udah bela paling kuduaan kan paling cekam. Cekap nama kuduaan. Pisan 35.000 teh atuh. Silina. Silina. Aslina. Ai aslina masih Aas jeung Bilina atuh. Ieu mah Silina we sorangan. Oh, bener sih. Ya gitu jeung Bikokom. Baskom. Tak kanggo info tah pentan kanggo saya nama info reservasina tah aya di handap ieu. Tah didinya aya na teh. Halus info reservasi dituna dina hanapeun naon cau euy. Ya di dieu aya. Dinya ngan omat kedah reservasi heula nya. Oh, kedah eta mah. Kedah ulah jual breyek. Diutamakan lah reservasi. Jual 50 orang ka dieu. Engke di dapurna apa baliut bapak engke pesenna rada lami engke masakna pasti gitu. Pasti atuh ari di dadak kitu mah kita janten utamakeun reservasi. Tah gitu. Pada tempat pada naon pokona mah reservasi heula we. Lebaran tutupnya ke Bijaya? Hah? Hari H tutup, H+1 sudah buka? Wih. H+1 sudah buka. Rawe aja, karawe. Oh, sensan karawe. Ku aing di video callan kabeh oge. Aing di pantai. Marane gawe aing di pantai. Aduh. Gitu karena mah suping ke Kopi Jaya nu tadi pergi tempat banyak nah, gitu terus gitu. Salajengna meureun daya teh mayona lebaran urang minal aidin heula ka Bala Capruk terus oge ka Kawan Jaya terus ka Kawan Jaya heula we nu live di Instagram penten walaupun sabaraha sama si kana ayeuna mah masih kana samingonan deui tapi mun tayangna ieu mah paling sabaraha dinten deui gitu kan Kawan Jaya mah bisi anu naon sebagai brand ambassador atudanya ieu mewakili we ieu mah manajemen Kopi Jaya dan Sate Panur tapi henteu masalah pembayaran mah teu mewakili ieu masalah henteu dihampura ya mah bener pilihnya pakainya aya nu ka dieu terus rada sok pas ka dieu teh nuju ngantri traslami tuangeun teh aya hate anu mentegag di dieu teh ada angin yang mentegak di dia melila kieu da harteunya geus laban geus naon tah mungkin tah aya kelepatan nu salitna nu ageungna hapunten sadaya ti atas nami Pak Haji itu atas nami keluarga besar Sate Panur oge Kopi Jaya nya tah kitu sakali deui minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin tah eta ulah bosen ka Kopi Jaya ulah ngarating bentang hiji ulah atuh ngarating mau pame belok kanan meh ngarating kayana naon mah langsung we curhatkeun dicurhatkeun ka Mamah Dede aduh ka Bala Capruk oke ya orang iya teh podcast teh da can satahunnya can tepung puasa deui urang teh puas karek sakali puasa ayeuna pokona mah bilih aya naon kata-kata kelepatan gantar kakaitan ta eta cuta catang Sutarman gantar kakaitan mana anu ke hapunten we samudaya kalepatan abi oge nyungkeun hapunten penten ka hapunten pisan ka Pak Produser ka Caana oge hapunten ka sadayana sok dibully ku abi teh danya sih eta mah sok main hakim sendiri ya tuh ya pokoknya mah da hari urang teh kan kitu podcast teh ngarek-karek bahasa gitu koknya nya ngarek-karek bahasa sedengkeun bahasa teh kadang urang teh leuwih seukeut tibatan pedang tah eta murut inal bahasa mulutmu adalah naon teh mulutmu adalah naon heosmu ku Danielmu naon harimaumu ku Danielmu tah eta cek aing oge produser aing jadi aing teh naon eta teh halimau malaya Hawi mau punten oge kana sok nyanyikeun lagu Hawi mau aku sok ngeledekan Kasintayong oge punten ieu atas nami Pak Erick Thohir geus wakilan dieu aing mah
Ya kasadayana pinten minal aizin wal faizin hapunten lahir batin anu bade mudik hati-hati sing tarapti hati-hati di jalan mugia dipaparinan kesehatan kasalamatan siapkeun sagala rupina tah eta terus anu engke bilih ieu mah nya anu dugi kalemurna bade masak renang kajeng leungit oh nya aya kamari aya kasus eta renang daging renang carasak leungit kasus kene nepi ka ayeuna teh lieur neneangan renang leungit Cing Salim teh masak di Palembang masak anu juga bobon santoso teh 200 kilo nya 200 kilo daging teh dipasak we kieu di benteng kutok besi teh nya si eta teh permisi kacai pas balik deui rendangna eueuh geus dibarawaan cek polisi teh kamana cenah rendang apa cek polisi teh alhamdulillah seep rupa-rupanya bener hampuraeun kitu teh kitu ge sarua hampuraeun meureun saha atur kana daging atuh meureunna urang wae beuki teh tadi haye we direreta dieu tah gitu pokona mah sakali deui hampurannya punten kabelah capruk sadayana wilujeng boboran siam wilujeng boboran siam mun terus capruk suna geus ya teh bener geus bener ieu teh geus atos Capruk Sunda. Ngomong Sunda. Kela yuk sanguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di Corbuzier mah di awal dah, orang mah di akhir. Nah, setong blocking kamera itu aktif kan? Nah itu mah Instagram mah masih kena live. Oh, kumaha itu balik deui ka itu.